anak cauna teu baruahan. Paman, Euy, ka mana eta ngari teh geus burit? eta aing teh kamari pan nyawa sorangan rek nguruskeun anu kurban geuning. Jadi aing teh istilahna mah can kakurangan juku kita Oh. rek heula. Can meunang 5 depok. Can Oh, sok atuh neangan ka belah ditu tuh harejo. Aing mana tape domba parab. Ampun, geus kieu tah. Wah, ya si Deni euy. Den. Kunaon? Euy, Si Deni ku aing di heurian sia. Mainna keri sawah halik ku aing di heurian dah. Tuh manting. Aya naon si pamannya sok rudet ngaheureyan ka dieu teh. Ari mana ya karnaon euy? Biasa wae paman. Ari sorangan teh boga piaraan naon mani unggal poe nyebor teh pot-pot teh ku aing teh. Biasa wae paman tah aya terong aya naon teh bawang. Tomat segala aya di ditu teh. Aya penting sagalanya. Iya tuh tapi kalau ditu parat. Cek aing mah Den ngaran-ngaranna miarana kitu mah hese kahakana. Mending kena kawas urang tak kieu ngarit. Ari ngaran-ngaran ngarit mah langsung kahakan. Kahakan kumaha? Ya kahakan ari ngaran-ngaran ngarit mah ieu mah sok bawang sabara bulan mah ieu mah ayeuna ge langsung kahakan. Kahakan kumaha paman ieu jukut. Semua bisa didahar ieu mah. Ari sia. Pan maksud aing mah ieu pangna cek aing kudu kahakan ayeuna teh pan ieu mah kahakan ku domba ayeuna heuh. Ari eta mah sanajan eta ge malah kahakan ku domba, malah kan ku maneh. Tak cek aing mah mending keneh ngarit daripada nyebor mah, ngarti? Heeh bener. Pamannya sugan teh dihakan ku jalma efek teh keur domba. Atuh ku domba. Panas urang ek ngambek. Ayu saya diherian deui ku si paman lah geus mah waras ieu mah.